Jadi nu ngridit mah tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah kula mah nyambung dah teu ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal. Kajen kuku bagi wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang kata nyana narima duit di pamarentah tetep celi datang kangenaheun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah kiai na make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit di pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teteh duit perpuluh di dahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pasantrena mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah ge sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova Nek ngeunaheun kumaha moal kajen kumaha ge. Ja pondok pesantren modern teh lain goreng moderna. Kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh. Pangmodernkeun pangmoder leuwih ti Al-Azhar masalah. Nu goreng teh eueuh ikhlasan. Ikhlasan lain deuk ngadidik lain. Buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu. Emang kunaon gitu. Saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok. Subhanallah kira geraknya wabihamdihi subhanallah mulai batik wari gitu engke bae jebar basuh wae Allah tolong teh coba eta salat kok gitu tah salat teh kok gitu ya Allah pamajikan marah bae yang meuli selop jangkung kabayang aduh Gusti Allah batak dina alim bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceuri ya naon Nabi ya kula mah salat cenah teh bisa khusyuk kunaon tuh ingat bae kan segala rupa teh ingat bae cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat ulah hayang geura ka salat ulah hayang ka dunia puguh hayang bae cenah ka dunia kudu kumaha bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieulah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat ku sebab aya dunia maneh maksiat awak nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di nerakakeun geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun tama dunia sok maneh boga kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maneh ulah direus pake karesep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener ka belah dieuna asal naon siap biang neraka ka jeung hukum tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka ka jeung hukum ya sendal bagus teu hayang aing kasih moal make sendal aing mah biang neraka ya ka jeung hukum ge teu Sidina Ali mah aya baju bagus biang neraka sia teu hayang aing mah gara-gara sia ke aing hayang ka alam kubatur moal aing mah selalu kitu ka belah dieuna tolak tuki salasan aing nolak tilu ka sia dunia tolak tilu aing mah sebab dunia jipa dunia teh lir teu beda jeung bangke teu hayang aing mah sajelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat nikmat tak masak Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta sanget dinasehatan ku Kangjeng Nabi dunia teh jadi biang keladi maksiat berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang kok urang make resep kanu makal nyilakakeun sok kumaneh pikir Ali mantap dipikir jauh sok urang ku sebab boga motor bisa apel ayo coba boga motor bisa derak derutut ka di suka karang bolong
Boga mobil bisa ka ditu, ka Bali, ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Boga duit gede deui, gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel, hayang nu hideung, hibereum nu bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing teh ka kota mana ya duit teu boga bleg naon teu bagus. Boga aing mah cicing mah lah. Ye, atuh tah kadina ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh moal yang teu boga duit. Tentu lah ka kotaan teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia, talamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah, nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Di kitu-kitu ge tetep bae ngridit terus bae. Itu nu ngridit mah tamah geus kalimpudan jasa tamah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tamah, geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cakula cek Imam Ghazali. Lain cakula kula mah nyambung dak teuk ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal kajen kuku make wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit ti pamarentah teuk ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah jak kiaina make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus caritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran tete duit perpuluh di dahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik acan kajen teuing agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova Nek ngeunaheun kumaha moal kajeun ku kumaha ja pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok kapan eta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah ta eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salap deuk aya deuk eueun nu asup bodoh teuing aya bae aya di pagahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sugan nambah ge hayang kumaha Allah bae diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keuseukeun aya sia ngaji sia anak teh rek aja pamajikan keterok ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu salah moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti Al-Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk ngadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil mataknya nama lamun muridna saeutik cerik sebab teu maksud ngadidik nah sebab pemasukan kurang sok banyakeun ka pesantren modern coba ge kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah masalah kiai mah atuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu ya ye keur carita blak-blakanana kok gitu kurang ikhlas berarti moal ngeunaheun salat kok mau diangkat jadi wali moal bae kajeun ku kumaha tah ieu lah coba inget nikmat nu dibikeun ka urang syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang ngeunaheun dijadikeun kieu tinggal bersyukur urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi eta lah abdi rek ibadah
Orang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah heuh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakanlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu teh aya anana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah, bakal aya ngerenyet. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh lah ulah resep teuing kana dunia. Asal orang pepegatan karena dunia, orang pepegatan 30%, 70% karena dunia. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50%, ngina ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantap zuhud teh nomor hiji. Terus lamun urang geus bisa teuresepna kana dunia 70%, ngina ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang ngeunaheun jasa tata ibadah teh nikmat nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti can ka harti sebab urang mah puyang bae nu aya ateul bae nu aya panas bae nu aya hareudang bae nu aya eta teh bawa dunia urang teh salat hareudang eta dunia nu aya di beuteung berontak kan eta antara tadi teh kana harsa teh ya otomatis ka di pendunia kan berarti teu naik hari kok lamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dia pan ulin terus gitu arak teh kawak-kawak urang. Asa percuma urang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Nu korupsi bae teu barikeun salat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Ngarasa percuma gitu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta. Nah, tapi lamun setik bersihan. Sian urang mun dahar teh